warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing kanggo pamirsa nu mulia, sunduk waktu kana acara Warta TMI TV Sunda. Simkuring Ali Azura Ramadini, sareng simkuring Bunga Yudhya Darmawan. dina waktos ieu bade ngadugikeun sawatara warta salengkepna. Nurutkeun ahli Badan Riset Saring Inovasi Nasional BRIN, Pageto kaping 21 Februari 2024, parantos lumangsung tornado munggaran di Indonesia. Tornado lumangsung kusabab naikna angin hanet nu ngambul ka permukaan nanging kalibet ku angin tiis nu aya di luhureunana. Ku kituna, angin nu teu tiasa naik ka luhur eta mun teu di hurun taneuh. Proses lumangsungna tornado teh aya patalina jeung ngabentukna awan cumulonimbus. Teu sapertos badai petir biasa, tornado tiasa kabentuk rejeung ayana pusaran nyata kolom udara nu muter di tengahna. Rejeung tekanan sareng berat anu cukup di aliran udara tiis ka handap. Awan corong anu bergerak gancang kapaksa ngadarat di tanah, akhirna tornado tiasa kajadian. Rupina, sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun di Warta TMI TV. Kapayunan pamiarsa sadayana, mugi ieu warta janten mangfaat kanggo pamiarsa sadayana. Wilujeng patepang deui dina ieu waktos, simkuring Bunga Yudhya Darmawan, simkuring Ali Azura Ramadini, munggaran amit munggur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.